nu mantak santri mah kawinna sing hade ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis, dua nu pinter, tilu nu sugih. Geus teu meunang eta ulah kawin. Jomblo bisa sia. Ese. Anu ngahayukeun anu Noel ka lain boga mingguan di musola itu teh. Pan atuh kakak tenang-tenang bae. Sararangeuk lah ieu bangun deuk hujan. Nah, hujan sakitu bae ge, Kak. Berjuang, Kak. Sugan bae kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran. Ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbanna tah bajuna tah. Geus geura ka ditu tah. Pan bodoh eta pamajikan hebat jasa tah. Hebat di mah lain, Kak. Kunaon emang henteu ngaji? Hujan mending ulah lah. Yang kunaon gitu? Tariris, Kak lah. Blood tah pamajikan tah. Lamun aya pamajikan kosit candung. Masih keneh nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang Mekah. Kufar Mekah. Jadi lamun urang nyaritakeun ti awal tentang dakwah Kangjeng Nabi, imimiti door to door lalauna datang ka fasda bima tu'mar, datang ka Kangjeng Nabi jelas-jelasan tatap bangsa-bangsa Mekah, kafir-kafir Mekah teh lain iman ka Kangjeng Nabi. Nu iman mah hanya minoritas jeung kalangan-kalangan minor, kalangan rendah, bangsawan, hartawan, jutawan mah tetap baik teu percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya. Aya nu jero hatena mah percaya ngan sombong, aya nu jero hatena mah percaya sabenerna ngan ujub, aya nu memang bener-bener teu percaya. Jadi geus campur-campur bae pokona mah teu iman ka Kangjeng Nabi teh campur-campur. Nu jelas mah sombong jeung ujub. Nu digugulung ku manehanana lah Muhammad budak kamari mah ngomong-ngomong pangeran. Muhammad budak kamari sakola henteu nulis cilok eta aya ngaganti pangeran urang. Pangeran nu ku urang disesembah kurang kumaha seremna cek eta. Ye, duduk jangan pangeran nu sejen deui mah jauh deui pangseremna di dunia mah kunaon deuk diganti ku Muhammad. Haju teu kadeuleuh deui urang hese ngomong jeung pangerannya nama. Macem-macem bae eta Muhammad. Budak kamari sok aya puyeng deui mah. Ih, teh si Muhammad. Kunaon haju kikituanan nya. Ih, teh si Muhammad dikitu-kitu tah ku masyarakat. Terus Kangjeng Nabi naik. Dakwahna teh lain eureun Kangjeng Nabi teh terus. Bahkan nu kamari dicaritakeun seolah-olah ancaman, wahai ahli Mekah, andai kata teu iman ka Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, teu percaya kula sebagai utusanana, deuleukeun cak Kangjeng Nabi, ieu bakalna disiksa ti luhur ti handap. Kumaha cek orang Mekah? Mad ulah ngomong bae, datangkeun habak. Datangkeun mah mun galedeg hayang nyaho galedegna, mun batu hayang nyaho batuna aing mah sok ngomong bae sia. Cak Kangjeng Nabi disikseuna we nu ada nu kos kitu. Tetep bae Kangjeng Nabi dakwah terus. Masyaallah jadi lain naheun jadi rasul teh. Nu matak sebagai penerus rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh haju meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can nyorang di Halangan. Kangjeng Nabi mah di Halangan. Urang mah can nyorang di caci maki. Kangjeng Nabi mah unggal menit, unggal jam, unggal poe dicaci maki. Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dimaki, diciduhan, dijaga di halangan. Eta dakwahna Kangjeng Nabi. Urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah, budak
si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong beuh di musola sadaek-daek bae aja bae kadang ku ustadna perebenya prebe sakira urang emang aduh teu ngomong teu ngaraneunan prebenya sakira teh oh atuh emang masyarakat nah yang pere sarua oh geus bagus lah pare bae urang je bloon kabehan ustadna kos kitu atuh masyarakat lagi emang umum ngaji ieu atuh pere geus Masya Allah dakwah urang mah takos kitu tah di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci dibaki diciduhan dihalangan dianiaya Kangjeng Nabi teh deui di imah tangga teh hese jang dahar aya dahar korma hiji doang sore macan boga aya dahar sore isuk bacan aya Masya Allah tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mangga bantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngebantuan dakwah ka Kangjeng Nabi datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang apa lain ka mana ngaji di mana di musola itu tuh sebar orang ngaji nah aya 20-an cek pemajikan kak emang iya di paraban kukul hubai anak ngaji bae berkat tilok meunang naon tilok meunang tuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopehna nomor genep ku 12 ban sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran dulu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu aja atuh kudu-kudu mah ngojek kak aduh Gusti Allah mulai nya geus balik geus teu nyaman geus balik teu nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji Kak capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah Kak istirahat ngeunaheun lo kepikiran naon tenang ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di kamar eueuh di dieu ka mana si budak masyaallah kadanan ku ngabagyakeun mah ai datang teh karek datang Kak molor habak lah di mana baik. Angkulang itu. Lah. Pemikiran budak, pemikiran pemajikan, kalaparan, kalanti. Ya, bantengeun henteu senep kana aja jantung. Senep dah. Asana kudu dioperasi aja jantung ya. Eta teh sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade. Ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis. 2 nu pinter 3 nu sugih geus teu meunang eta ulah kawin jomblo bisa sia ese anu ngahayukeun anu noel Kak lain boga mingguan di musola itu teh pan atuh Kakak tenang-tenang bae sararang lah ieu bangun deuk hujan nah hujan sakitu bae ge Kak berjuang Kak sugan bae Kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus geura ka ditu tah pan bodoh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di mah lain Kak kunaon emang henteu ngaji hujan banding ulah lah yang kunaon gitu tariris Kak lah bloon tah pamajikan tah lamun aya pamajikan kosit candung aduh kurang memberikan support ieu jadi orang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos neangan nu sauyunan urang sok diomong-omong teh pan di Bandung mah kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak neng dibawa ku salaki kaliang cocopet ge neng kudu milu bae oh budak liang cocopet mah leutik tapi kudu milu bae eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu-kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar ngeunaheun lamun sauyunan mah mantak kudu sakupu santri kawin ka santri deui ulah santri kawin ka dokter anda
santri kawinnya pikiayeun ka karyawati egle atuh teu bareres sama kos itu nu ieu berjuang dunia nu ieu berjuang akhirat nina berkesinambungan masya Allah ada rese iya Kangjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah kabeh sa Mekah ngomongkeun Kangjeng Nabi ku keheul-keheulna ka Kangjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kangjeng Nabi tetap tegar Kangjeng Nabi saenggeus dicaci maki teu cukup sakitu urang Mekah nyiduhan ka Kangjeng Nabi ngareuhakan ka Kangjeng Nabi teu cukup sakitu dihadang Kangjeng Nabi dalam rangka dakwahna tetep bae Kangjeng Nabi mah dakwah bae masyaallah iyalah hasil dakwah Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku para wali-wali Allah datanglah ke bumi pertiwi Indonesia timbul para wali-wali nu terkenal di urang adalah wali sanga Cul ka Banten putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah ialah Syekh Maulana Hasanuddin tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten ya Allah ya Rabbi mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo lempang terus ka Maung baheula teh nya tah Syekh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang tadina di kasempatan tah dihalangan we ulah ka ditu ge ulah ka ditu cenah di ditu mah aya lukah kobok terus terjadi jadi kan kamu mantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran urang mun ngadenge urang Koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna urang ka dieu tuh ka Kampung Gunung ka Maung nu teu belajar ngaji na ge teu bisa teu pagon nu teu ngaji mah ngan mun ngaji tereh lisanna teh tereh mata kula pernah nanya ka almarhum Bapan beda amat lisan orang mau Kampung Gunung kadinya teh terus ke Kronjo kresek teh lamun urang ngomong teh jarang ngadengekeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya terus balik deui oh henteu ka dieu teh ka Pasar Kemis henteu cenah ka Pasar Kemis mah aduh nya ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk cicingna di Pasar Kemis menangan mana coba sih ayo ya Allah ya Rabbi nya beda tah berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh tah ieu teh urang berkah mantak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu henteu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah asal teh ieu urang ka Banten urang mah henteu barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus naon bae ge naon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo kuari mah urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerusnya aya bae jalan keluarna adem sagala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel maraju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang kuari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakonna mang plok 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 aing jarah encan naon encan ye ribet da aing mah kos ieu plok 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 geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok 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 aju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah kadinya encan naon encan nu buru-buru di tukang geus aya deui ieu si jarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan
Jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiai na. Tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye golkar. Sial ta guru aing, bloon ta guru tuh. Ka kiai na ka guruna sial-sialan tolol teh murid. Ya tumbungan ki guruna nu bloon, atuh teh mah nu tolol jeung nu bloon bae burung. Tah, geus teu tenang, geus teu nyaman. Kuari hayang nyaman ka kuburan, di kuburan geus teu nyaman, acak-acakan Banten. Banten urang ieu teh, karuhun urang ieu teh, penyejuk jeung penenang urang, ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman. Berarti urang Banten na teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin. Pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah. Manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan, makrifatna ka dunia, makrifatna ka jabatan, pakia-kia. Akhirna ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia. Urang nu datang ka dinya pek bae teh urusannya, tapi urang nu datang ka dinya teu nyaman. Ribut sidang-sidangan, hanya urusan kotak. Bere habak sering hiji kotak. Urusan kotak doang. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah Banten urang Maulana Hasanuddin Nasri bae emang maot Syekh Maulana atuh henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot. Ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan. Di titah jarah ge anakna jarah tuh teu hayang. Anakna bae teu hayang jarah kumaha batur. Berarti lain ahli Allah. Itu mah jelas ahli Allah. Maot atuh henteu ningalikeun nya ka anak yang cudu teh budak ribut kotak cepna nanti. Lain hayu ngaji keuna nyaho ka Gusti Allah. Ka budak didelekeun ku Sahibul Makbar. Masyaallah. Tuh sia nu daratang ti berbagai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, geus puguh urang Banten, Tangerang, Bogor kabeh dararatang. Ieu teh hayang nyaho ka Allah, Aisyah sekelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut. Ih, ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya. Ngomong eta. Ya. Nah, ieulah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu. Nah, ieulah penerus para nabi disebut ulama kudu teger, kudu kuat. Mun aya nu ngomongkeun, ulah diambil hati. Introspeksi aya nu ngomongkeun teh. Lamun aya nu nyaci maki, introspeksi. Tapi terus berjuang mah. Boh di jero imah tangga, di luar, terus perjuangan teh ulah eureun. Maju agama. Ieu mah asal aya nu ngomong ngeureunang. Sebenarnya geus lah. Uyang mah. Ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu maju, santri sapirangan aya 30 20 30 20. Dikadeuleuna ge teu maju, padahal maju mah lain loba jeung saeutikna. Jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan ilmuna, kahieu manana sejukna, jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah. Tapi nyana kadorong-dorong, pondok pesantren Gosi mah teu maju. Ya di yayasan, ya proposal tinggal tanda tangan dong. Ayo ka dituna. Mantep sia. Iya tuh pengurana ieu mah pondok pesantren. Kuliah gampang dimodalan ku aing sia. Atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang, sakali dua kali sia jadi DRS. Aing tanggung jawab aing dihareup nang babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh. Kusok ditanya eta boga DRS boga ngomong cenah teh. Gampang pokos kitu mah. Ci atuh isina naon? Eta kabita kudu kos kitu. Mandeg di dieu perjuangan. Ya Allah, ya Rabbi, kadanan cara wali mah berjuang di dia geus kajian masjid indit wali. Berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal, hayuh kana nyahoeun ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajian mushola titipkeun indit kadanan ku kitu. Tah nu mantak urang teh kudu neuleu. Berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh? Apakah ku kieu kos aing, apakah kos batur? Ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh? Diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat.
Modal koski berhasil apa henteu? Jadu koski itu mah sakadar meuli motor, meuli mobil, meuli dapur doang. Berhasil apa henteu? Murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu. Ditanya pan sia teu salat subuh, guruna ge tilok. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Perjuangan Islam. Nah, Kangjeng Nabi dakwah terus. Kumata kaumna. Ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Begitu Kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Taeta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug, segala geledeg, segala batu, segala tsunami. Hayu atuh ulah loba omong datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing. Wah raja eta. Jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener. Anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul dipercayakeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditenden di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakara Kangjeng Nabi na tahun ieu waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta. Emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Emrik. Jadi informasi kitu teh beusi memanas. Henteu, kukulah disampaikan ku ari, lain rek memanas supaya nyaho. Penghinaan orang Yahudi, orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta. Kaget urang, henteu. Nah, atuh turunan baheula, turunan Abu Jahal. Dia tuh terus beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehehe samarugna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya asar kami bawah anak buah Abu Jahal doang. Sabarudak kumaha gitu. Masya Allah. Loba. Wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan. Disoek-soek, diciduhan, bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim. Disaksian ku orang Irak. Gementak orang Irak mah moal mundur sajeungkal-jeungkal acan. Moal mundur pokoknya diperjuangkan sebab kadeuleu ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ngahina Al-Qur'an, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeunana paeh syahid berarti. Ye atulah hese-hese. Ya Allah ya Rabb, tak di Irak tembak ceger, seuri urang Irak. Alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuanganana ribut, limbah, tembak. Seuri katuh. Sebab keluarga kayaknya aduh budak memperjuangkan kos gitu modar neraka sana tah budak keluarga ge geus boga pikir neraka sana ai di Irak mah tuh geus kadeuna tah kos kitu ya Allah ya Rabbi namun urang kitu muka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah bakal aya ya Karim nah ieu penghinaan ulah kaget ya baheula ge ieu
wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ka Al-Qur'an teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah pan Al-Qur'an teh wa huwal haq ti Gusti Allah, nyana ge hirup nang Gusti Allah, wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ka aturan Gusti Allah. Kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil. Urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah, sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampikeun tabligh ngaranna. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun, nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah, anjeun ngomong siksa, sok datangkeun siksa. Bejakeun Muhammad, lastu alaikum biwakil. Kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun, kula mah dititah ge dakwah. Henteu titah nyiksa haju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Uji, Pak Ujaziakum. Anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy teu tamandeg nyeun huru-hara ngaranna cek Kangjeng Nabi. Lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah, titah nyampikeun ka aranjeun bahwa pangeran teh alladzi khalaqas samawati wal ard, nyampikeun bahwa kula teh utusan Gusti, haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka kaula, berarti teu percaya ka Gusti Allah. Lain urusan kula tah mah. Kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun, lamun kula sebagai rasul titah dakwah, mun teu percaya ku kula disiksa. Atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan, ngaranna tah deuk adu kajajaten kakuatan. Lain. Naon atuh tugas kula? Tugas kula mah innama ana munzir. Tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka. Di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka, di mana jelema teu iman ka kaula neraka, di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka, di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka. Innama anak munir kuring mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu. Adapun amrukum ilallah, urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Nah iya ayat hadza qoblal amri bil qital, ayat ieu memeh diinstruksikeun perang Kangjeng Nabi kitu heula. Sadar Kangjeng Nabi lain deuk nyieun huru-hara. Mantap kurang sebagai kiai, sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten. Atuh tah nyieun huru-hara tah kiai. Ieu teh budak nang tangan aing. Cek nya mah aing teu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing sudah teh belajar je teu nyahoeun meureun. Aing teh di Bogor teh kebel dagang salak sia nang tangan ka aing goblok haju bae. Aya nu ngomong naon tadi hae ka dieu gelut jeung mama pan teh jore mama manya gelut mama. Eta kiai teh beres lain kitu dakwah. Ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ulah antepkeun geus sadaek nanyana kege eureun sorangan. Antepkeun ngarembet ka nu sejen ieun komplotan kajen antepkeun bae ulah. Nu mantak kitu ge eta teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Iya ku bodokna urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng Nabi, merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ieu dakwah ka masyarakat. Tan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu, lah ngomong doang tuh mah kiai, aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui, tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu. Kahalangan aing ngadu kotok teu meunang, ngadu gapleh teu meunang. Boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiaina nu deuk dianiaya pan belum. Atuh aing endeuk terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh, nyaci maki ongkoh ka kiai. Aju kiai heran gitu. Henteu
lantaran kiai mah emang caci maki, emang carekaneun kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun kiai kos kitu ieu mah maju negara. Jadi urang marah tuh teu oh can datang berarti. Antep kan. Aju kiai keneh nu ngomong kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh. Mal maju ieu negara urang teh pan keur berkembang kuari tinggal buahan doang. Ngadengekeun nu kos karari itu eta kiai Golkar. Antep kan nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat di mahsyar. Babawa jeung Presiden Soeharto los kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Diacung-acung. Je atuh los teu make Al-Qur'an. Noh, jeung cenah aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih. Masalah kos kitu. Bohong tah mah. Jatuh kajeng sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antep kan ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Lah kiai eta. Eta mah sok ngebrihan ngadu kotok bae resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing tajihna geus saleukeut jasa mah. Tadi adu-adukeun jantur bae ku aing. Guys, ulah diomongkeun. Terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon. Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bae jeung urang nya mah ngadu kaple sok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat kana neraka bareng jeung urang. Sia teh kiai mah kudu beda tuh. Sebab batur mah keur urusanna dunia, kiai mah akhirat. Batur bakeur poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah atuh urang saruana atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun saruana keur kaditu gabehan ka dieu gabehan saha anu neuk nepakan atuh ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah yeuy parangsana cek masyarakat nu beres. Tah eta kos kitu diomongkeun Kangjeng Nabi dibohongkeun Kangjeng Nabi tang-tangan Kangjeng Nabi bejakeun Muhammad qul lastu alaikum biwakil kaula mah teu jadi wawakil kita ngadatangkeun siksa kitu jangan nantangan siksa atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa kemudian lamun kaula dibere siksa atuh kana males siksa atuh naonan lain kabeh beres umat beresan ya umat teh anu mantak kiai teh pangangon ngaranna ngangon bebek ieu bebek teh ka ditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beheungna dikieukeun tuh tukang bebek makan kos kitu ka ditu geus wedahareun ka dieu wedahareun ya pare batur kah ka dinya tah blon eta dirawakidang eta kos kadari itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangona salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangon ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berapa pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mah ngaranna pagerna hirup beureun temennya Nayla kullastu alaikum biwakil bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'im mustaqarr wa sawfa ta'lamun bedakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep nayane aya waktu anu terjadina berita naon ge da di hiji waktu apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mantak salolongkrangeun jang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kana leuwih ti leutik tibatan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun
nu mantap eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieunna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres siat. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab sanggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tadina sebabna nama ngariung urang aya bae ke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke aya nu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem aya nu jadi simet aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureud tawon geus pokona mah ku taneuh set letak teu kudu kadol coba balik ngaji neangan tawon seureudkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureud ku orai set tah oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus tadi kenyot diburakeun kadinya na ditaneuhan deui bae tak Masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari taman nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel meret asal nu katoel meret eta ieu cabut ku urang jeung akar-akarna aju ku urang diasupkeun kana bak eta heula kakarak cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pait dahar ku urang urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing cak orai lain pait cak orai batur aing ngadahar eta nya ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak orai teh kos kitu tah babari aju sia nurutan lain tah mah lalagaan ya karim nah ya ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun tiap-tiap berita aya enggon tetepna ya nek aya waktu-waktuna urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang
urang ngaberita-beritakeun zaman Wali Sanga aya waktuna kan di zaman Wali Sanga urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek diberita-beritakeun ku urang teh di urang aya Syekh Nawawi di urang saya Syekh Abdul Karim diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kangjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun ti waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kangjeng Nabi urang deuleu Kangjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kangjeng Nabi Musa siksa datang Kangjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cek kalau cek budak wari mah udah nggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri ieu tah likulli nabaim mustaqarrun tiap berita aya ngeuan tetepna yakni aya waktu-waktu nu terjadina tah cerita-cerita nu baheula cerita nu baheula Kangjeng Nabi Su'aib, Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah, Kangjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto mungkin saminggu, mungkin 2 minggu, sabulan 2 bulan. Deulekeun cak Kangjeng Nabi, tinggal nunggu waktu bae siksa bakal datang. Likulli nabain mustaqarrun. Bakal jasa. Terjadilah siksa ke kaum-kaum kafir di Mekah hiji dibere paila nomor kedua dibere sieun ka Kangjeng Nabi teh siksa keneh eta sieun teh siksa teu meunang aya Kangjeng Nabi Muhammad liwat orang sieun Muhammad liwat aya sia Muhammad mah di baheula ge nya nama hiji tilok ngabohong nomor kedua sakecap nyata ceknya nanti bakal aya siksa puasa minggu deh puasa bulan deh diberesieun ngageter bae ngan nasehatan ngomong ka Kangjeng Nabi embung jam musuh tapi na manehanana percaya ka omonganana mantak di mana aya Kangjeng Nabi sieun tah eta diberesieun teh mahal siksa tah teh sia da sia nyana ngomong di barisnyana woi ieu urang pan dinten teh geus sieun oh eta kumaha mun beneran Muhammad sedangkan Muhammad tiba heula ge tilok bohong. Ayo urang mun siksa ieu kumaha? Naik ka mana ieu coba? Mun banjir misalna. Ayo mun gempa urang deuk ka mana nya ngarobrol kos kitu bae, unggal poe sararieun bae. Sieun teh eta teh tersiksa batin. Masyaallah sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig. Jelema cicing me di tengah imah salat Allah kertek. Naonnya? Naonnya ieu naonnya naon. Subhana rabbiyal azim tak wah berem demi Allah tok jepan beneran tersiksa nya mulai kesang kalaluar ulah diterusun bae kitu ya salat ya ulah diterusun bae kitu ya salat ya cara aya hiji kiai salat di masjid kebenaran salat isya babarengan jeung muridna pas sholat jam 12 peting begitu santrina sholat kiai pan sholat kiai sholat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu Akbar sorangan beta kiai sholat tengah peting santri ku lantaran deuleu kiai ngahargaan kalaluar nya santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kalaluar tolol ceknya nama aing teu sieun meureun ye keluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai atuh lain ruku endahan malik jang ulah ka mana nya ulah ka mana kiai borangan wae jawatak tah borangan mah borangan beranian eta watak ngaranna tah termasuk gembul eta watak eta kos kitu iya tuh gembul bae sanjian kiai ge weh gembul atuh gembul bae watak tah mah kos kitu tah eta kos kitu nah ieu likulli nabain mustaqarrun sieun dibere sieun siksa mulai geus aya siksa ka urang-urang Mekah hiji dibere paila eueuh hujan sababaraha bulan
tejaradi tatangkalan dua diberesieun eta teh geus tersiksa luar biasa sieun teh tersiksa pohara jasa siksa encan engke siksa nu terakhir mah ketika perang eleh tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir paeh podar siksa wa saufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi awas likulli nabain mustaqarrun tiap berita bakal aya waktuna baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu ya cek Kangjeng Nabi teu percaya ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka kula bahwa kula diangkat sebagai Rasulullah awas tunggu waktu wasaufa ta'lamun bakal nyaho sia kabehan wah eta teh pancing sieun nanti Kangjeng Nabi wasaufa ta'lamun awas bakal nyaho kabehan terjawab oleh waktu sendiri sahareuneun kabehan dikitukeun teh ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim ya Allah likulli nabain mustaqarrun wasaufa ta'lamun ieu teh tahdid panyingsieun ti Kangjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi jangan Muhammad awas bakal terjawab oleh waktu pasaufa ta'lamun sakedeui bakal nyaho maneh kabehan tunggu tanggal mainnya wah Kangjeng Nabi langsung ngaleos sararieun kabeh wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaula nu agung cek Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim ta eta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kangjeng Nabi teh pan kieu dititahna ye asal aya kerumunan manusia keur ngariung 5an 10an Kangjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya diuk Kangjeng Nabi dirinya faqa'adta ma'ahum diuk anjeun babarengan jeung manehanan terus ngobrol Kangjeng geus ngobrol nyaritakeun pangeran nyaritakeun dakwah lah Kangjeng ke ditaringgalkeun cek Kangjeng kaya deui jelema-jelema di pasar Kangjeng Nabi keur ngariung orang-orang pasar Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah Kangjeng jadi titah ku Gusti Allah uqud Muhammad pihak diuk dirinya sok geura dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun soal kapangeranan engke didarengkeun dicemooh Kangjeng Nabi lah Muhammad ngomongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu malulu ditaringgalkeun Masya Allah ayo baris pangangon ieu ngongon onta ngongon embe ngongon sapi karumpul pangangon dihandapeun tangkal korma Kangjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan kapangeranan ditaringgalkeun ya Allah ya Rabbi coba satu ketika orang-orang Mekah kafir Mekah keur ngarumpul Kangjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah sakumaha diinstruksikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah kunaon tuh nyana nyaci maki Al-Qur'an ngahina ka Al-Qur'an ngajoek-joek Al-Qur'an tah Kangjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun ka jelema-jelema ka kaum anjeun anu ngahina ngaistihza ngolok-ngolok ngelecehkeun pi ayatina ka ayat kaulayana Al-Qur'anul Karim ulah cicing di dinya anjeun Muhammad fa'rid anhum geus tinggalkeun ya instruksi pertama ya ka Kangjeng Nabi arid anhum tinggalkeun Muhammad geus antepkeun datang ka ira hatta yakhudu fi haditsin ghairi sehingga nyana ngomongkeun dina omongan lain nyaci maki Al-Qur'an sok datang ka eureun nyana nyaci maki maneh datang deui ka dinya urang ge sarua ye kuari penerus teh ye ketika urang hat ngilu ngobrol kadinya kemudian nyana nyaci maki Al-Qur'anul Karim ulah haju diteruskeun heulanan indit urang
fa'rid anhum sok indit kayak orang datang deui gadenya ngobrol deui kayaknya nanya cimaki deui Al-Qur'an indit deui urang hiji wa imma yunsiyannaka syaitan lamun bae mohokeun ka anjeun setan sehingga anjeun terus bae anjeun teh dipohokeun ku setan sehingga anjeun terus padahal nyana nyaci maki Al-Qur'an tapi anjeun terus bae tayyib fala taq'ud ba'da dzikra ulah haju terus bae lamun geus inget ulah cicing bae kaluar salila poho masalah sebab keur poho mah guer mukallaf lamun maneh geus inget indit tidinya fala taq'ud ba'da dzikra ulah cicing didinya ma'al qaumi zalimin babarengan jeung kaum nu zalim. Apakah memang Kangjeng Nabi ieu kitu kagoda ku setan sehingga aya kapohoan teu aya. Kok atuh bisa kos kieu ieu mah jang terus keterusanana salian Kangjeng Nabi. Urang kuari lantaran Kangjeng Nabi mamasum wali mah mahfuz nu lain nabi nu lain wali kagoda bae ku setan ketika urang diuk didinya babarengan eta teh akan digoda ku setan ngaranna nah ketika urang inget tinggalkeun urang kuari dibongbroy ku hiji partai kita ngahayu-hayu eta teh keur poho hilap ngaranna teh hilap teh ngaranna teh eta lain ngajakan ka Sapinah, lain ngajakan ka Takrib, lain ngajakan ka Fathul Muin, lain ngajakan ka Allah, hendahan ngajakan ka nu korupsi, pan salah balilahan eta kiai teh. Tapi kan keur poho hilap mungkin dorongan pamajikanana cokot bae kalah lumayan 10 juta ge 10 kan pun 10 ta 20 kara nah eta mimiti 10 ka 2 10 atuh geus loba teuing nya mah meureun yang nu sejen-sejen lah cokot bae lumayan sakiana teh keur poho kan ngaranna ta engke di mana inget fala taqud ma'al qaumi zalimin tinggalkeun geus duh kamari mah hilap engke mah mun aya deui mah tundeg deui bae eta bloon teh mogos gitu nah keur hilap bae sasaha ge sebab lain nabi sebab lain wali lah kiai ge dikiaikeun ku jelema doang bacak Allah mah lain pasti kana hilapna teu meunang leuleuh duit hejo sakumaha laleur hejo can kuat urang nahan eta padahal mah dahar mah geus teu kurang tapi kan hawa nafsu poho urang nah lain dakwah endahan kabawa ka ditu ketika urang inget fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil ulah terus bae wayahna tarik diri ku ari mah nah ieu keur carita dakwah urang keur babarengan poho kadinya endahan terlena urang ka ditu tarik diri ketika urang inget nu mantak loba kiai nu kamari adur-aduran abrut-abrutan barang geus ku ari ngahenen we di mah aing 5 tahun aing jadi mui horenganan teu beres eta horeng jadi mui teh sebab teh nyaho aturan ai kudu nama pan jadi mui teh nyaho kaaturan negara urang teh negara demokrasi berarti huluna Amerika disetujui baheula ku para leluhur urang ku para inohong urang nyana teh kiai nu dilaluhur teh ngaheueukeun siap demokrasi demi kemajuan bangsa jeung negara tetapi kapan cak nyana teh kajeun negara mah bentuk demokrasi gen nu penting aya organisasi Islam jeung di negara dibentuk MUI jang naon eta jang filter atas nama masyarakat salurkeunlah melalui MUI ketika pemerintah abrut-abrutan MUI lah nu bertindak ketika dak di negara ayalah sebuah bangunan gereja pemerintah mah teu daya teu upaya sebab melaksanakan sebagai eksekutif sodoran ti legislatif silakan baik cak pemerintah masyarakat datanglah ka MUI lah nu kudu bertanggung jawab pada negara urang mah negara demokrasi ngan mayoritas Islam atas usulan masyarakat diwadahan ku MUI tanggung jawab MUI datanglah ke pemerintah MUI teh atas nama masyarakat kami diutus lantaran negara teh pan ieu teh negara demokrasi muhun ai kitu nama ngan mayoritas geus datang ka kami anti kana gereja daripada huru-hara silakan batalkan pemerintah nu kudu ngomong ke pemerintah membatalkan eta adalah MUI
pantenya rahoun koski mui tinggal mui mati mata kudunya hoge Masya Allah kayalah aliran sesat pan di negara demokrasi silakan baik nu penting bertuhan selama bertuhan berarti nyana boga aturan tersendiri di negara demokrasi silakan tapi ingat di Indonesia hanya 6 agama di luar nu genep tidak boleh ketika aya jelema nu ngaku-ngaku Imam Mahdi ketika aya jelema ngaku-ngaku wali ketika aya jelema ngajarkeun zikir tapi tersesat kok zikir teh ngaulahkeun salat kok zikir sih ngaulahkeun haji berarti tersesat ya ajaran teh laporlah ulang ka MUI setelah lapor tampunglah aspirasi di MUI lah nu datang ke pemerintah wahai bupati masyarakat geus datang ke kami lantaran di satu kampung aya tah aliran sesat mohon ditindaklanjuti hapus kami yang berhadapan dengan masyarakat tugas MUI kulak kulai deuk nanya kitu tah henteu pasti ditangkap sih eta nah ieu kuari kiai teh teu nyaho jalurna cicing di MUI ngan seukur dibere 10 juta doang 10 juta dicokotan ai tugasnya teh nyaho eta bae cenah cukup asal aya sasa dijamin halal di dinya aya MUI salah eta kos kitu aya sabaraha eta teh nu bertanggung jawab MUI di negara demokrasi jang naon aya MUI atuh namun geus teu berfungsi mah MUI atuh geus bae ulah aya MUI demokrasi bablas bae geus urang atuh ka ditu nu mantak dibentuk organisasi aya Muhammadiyah aya NU dan aya organisasi-organisasi Islam lain naon eta jang menampung aspirasi masyarakat ketika aya sesuatu laporlah ka MUI henteu bertindak kami geus boga wadah siap make golok jang naon kiai mencet ke bawah jadi urang teh ngeunaheun lamun nyaho aturan negara mah oh jadi atuh aya kitu mah negara demokrasi ge no problem eueuh masalah sebab naon aya jang ngumaha urang ka MUI jadi selalu seimbang tah nu mantak teu kudu sakola ngaji sia di dieu bakal nyaho aing ke bakal jadi presiden koang-koang ijazah teu boga naon teu boga jadi presiden dia mah keur carita masalah mantak Gus Dur ngomong tidak masalah negara mah nggak usah negara Islam kok begitu tanyana gue lagi yang menang ilmu teh dinyana di almarhum oh jahe kaharti itu atau mau jadi negara Islam silakan saja kalau kuat cuman itu kita harus revolusi sudah nggak usah pakai negara Islam cek Gus Dur udah aja negara demokrasi untuk melanjutkan hukum kan ada MUI silakan tampung di MUI kok MUI-nya nggak jalan gantung cek Gus Dur gue lebih neruskan omongan Gus Dur gantung MUI-nya ganti ceknya nah mata dek dirapian ku Gus Dur ieu pecat ieu MUI ge dek dipecat jang nampung aspirasi ngan kaburu kapecat ti heula berarti Allah can ngizinan ieu mah sakadar kunyanyaho bae oh kitu horeng di negara teh paingan aya kiai nu ngahayukeun demokrasi eueuh masalah lantaran orang boga jang menampung aspirasi tah aya aliran sesat ka MUI ayo MUI nah di urang teu paham organisasi atuh ngan seukur duit dipanggil teu bisa ngebereskeun urusan tah bobolokot jaraku dosa aing 5 atau 10 tahun hidup di MUI horeng bobolokot ku dosa gas aing dek dibuka atribut MUI dek dibuka atribut partai aing dek menghadap ka Gusti Allah sebab aing geus dibere ilmu ku Gusti Allah gas moal aya nu dihareupan ku aing mah jelema segala macam ge Allah bae moal kebal tak kiai kos kitu bakal hebat deui bakal ngan eta kitu teh pan kudu aya nu nungtun saha nu nungtunna lamun aya nu nungtun mah biasana kieu torikoh nu nungtun teh nu nyaho ka jalan Allah lepas ngeunaheun tapi lamun nu nungtun mah pamajikan ngomong ka kamari mah urang ngeunaheun lumayan ku ari hararese jadi MUI bebet tuh ka hararese biasa aing jadi MUI mobil teu boga motor teu boga jak kieu keneh lain kitu lumayan bae dapur ngebul henteu lah mah kakak mah ngariung bae mending kaondang mantan MUI mah teu kaondang
jadi kumaha tuh ngawarung bae tuh ngawarung dan naon tuh ngawarung lah pemajikan ngawarung modalna anting tah jual jadi kuari mantan muing ngawarung atuh masalah halalan eta jadi urang mun carita encan nanaonna encan fungsi organisasi encan fungsi muing nu asli Masya Allah nikmat jasa lamun urang ngalaksanakeun negara makeun bae negara demokrasi ya tiba heula ge nu negara Islam ge teu beres ieu mah keur carita nu leuwih afdol mah tuh negara Islam ngan urang endek hayang jadi boga negara Islam di Indonesia boh urang teh kok beuh teh geus hese ngomong maksudna beuh naon atuh nu jadi bupatihna saha nu jadi gubernurna puguh di Banten mah boro-boro nek nangtung ke negara Islam atuh konde dipilih pan eta teh hasil kiai aja aya kuari dieu mal disebutkeun nu milihnya anak emang kumaha gitu satu sisi urang hayang beres ieu Al-Qur'an urang terapkeun satu sisi kiaina lain kadinya akan kudu babarengan di satu sisi kiai teh atuh ayeuna mah hayu bae demokrasi tapi di sisi lain muid teh jalan ngan samuih-muihna bae sakituna aji heula fungsi muid teh mana berangkat urang babarengan ya Allah ya Rabbi encan deui miras encan deui prostitusi encan deui pemalingan di masyarakat resah kamu tak kadinya nu patali jeung agama aya gereja cok kamu pan mui nage tu kudu nama ngahayukeun ka masyarakat dulur ieu aya wadah mui urang gunakeun yuk pake ngabeberes masyarakat lain kudu masyarakat datang ka mui nyana kudu mereh ka masyarakat ja masyarakat mah bodoh tapi kan masyarakat ditulupan ieu beungeutna ieu tah set dadikeun matana supaya ulah nyaho malah mah kantorna ge mui teu beres tuh kunaon eta supaya asal aya bae kudu nama mui teh ngabeberes tah pamarentah kuari mui jadi buntut pamarentah Masya Allah ieu lamun urang nyaritakeun aslina terbentuk negara Indonesia Ibu Pertiwi Masya Allah nu mentak dibentuklah aya segala Siliwangi teh siloka Siliwangi mah moal paeh-paeh Siliwangi mah moal paeh-paeh sepanjang dunia aya Siliwangi aya bae siloka tama bahasa Siliwangi teh siloka eta nu mantak disebut lagi angkatan Siliwangi teh hartina meleber seungit anu meleber seungit eta adalah ahli Allah waliullah jadi Siliwangi lambang wali Allah kok dibuat seperti angkatan emang didinya ayana waliullah janggerak untuk sebuah negara mah moal bisa di pondok pesantren kudu asup ke aturan Siliwangi wah panjang teh ngai ngomong males ya ke deui lah pokona mah heulana ieu wah pah rame meh nyaritakeun Siliwangi ke pokona mah aya banderana engke ka dituna kemudian aya iteukna kemudian aya awina engke dibarare hiji-hiji ku aing sialah pokona mah tuh jadi caritana silo kata mana fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi jadi kumaha tuh ya wa imma yunsianaka Kangjeng Nabi apa bisa diomeh ku setan henteu kok bisa terjadi lamun mohokeun ka anjeun setan berarti setan bisa mohokeun ka Kangjeng Nabi ngaji heula kan kita ngaji heula bahasana in ari dina ilmu bilagah mah aya kulama aya iza aya in eta teh ngaranna huruf syarat aya huruf syarat teh ngabogaan fungsi tersendiri lamun iza urusanana wake lamun in urusanana goer wake geus kurang diaji johar maknunna di mana-mana mah ke bahasa in berarti ieu teh sing hade kadituna teu terjadi in qoma zaidun qoma amrun lamun nangtung ki Zaid pasti nangtung ki Umar ngan hanjakal ki Zaid nah henteu nangtung atuh ki Umar lagi henteu je atuh kudu ngaji beda jeung iza tah urang balikan deui ka ngaji jurumiyah ngan dilangsungkeun kana johar maknun bahasa hiji-hijina teh sing hade masyaallah lamun sia datang aing deuk ngudag-ngudag kotok deuk dinaonkeun deuk ditah kabur eta lamun in lamun sia datang ku aing kotok deuk diudag pi deuk di sieun-sieunkeun
sebab sia ge moal datang tapi lamun iza ngan bahasa Sunda mah lamun bae lamun sia datang ku aing kotok dek diudak dek dipencit maka iza berarti nah iyalah urang kudu ngaji johar maknun heula ieu mah ya nah jangan jelaskan sebab engke diteliti ku mahasiswa mah aya bae nu nanya kiai itu kan bahasanya wa imayunsiyannaka syaitanu kalau saja setan melupakan kepada Kangjeng Nabi. Kalau gitu Kangjeng Nabi bisa diulin-ulinkeun ku setan. Bisa mah ulin-ulin atuh. Dimain-mainin sampai setan. Berarti atuh kena juga ya Nabi juga. Oh, ditakol sia ku aing. Bahasana inta wa imma jabain jaba aya ma zaidah. Berarti ieu teh ditaukidan karena tidak akan terjadi ngan sakadar andai. Toh ngan kula sabab panjang baka bahasana ieu mah yeuh ke pembahasanana dina indoang ge wa imma yunsiyannaka syaiton ieu teh jang naon atuh jang umatna ai Kangjeng Nabi nama moal digoda ku setan ngan ieu Kiai Golkarna nu pasti digoda ku setan kiai-kiai nu di akhir zaman nu pasti digoda ku setan teu meunang magi kalagatan dunia digoda ku setan rerejengan jeung ahli partai rerejengan jeung ahli organisasi nu teu beres rerejengan jeung jawara-jawara nu bakal ngancrubkeun kana teu beres ka kiai rerejengan jeung eta ieu ulama penerusna nu bakal acak-acakan Kangjeng Nabi na manteu nu mantak make bahasana in ai Kangjeng Nabi atuh henteu wa imma yunsiyannaka syaitan wallahu a'lam